Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana, murangkalih sadayana, dinten ayeuna ibu bade baris ngadugikeun materi perkawis maca carpon di kelas 11. Naon ari carpon teh? Wong tinggalnya. Carpon, ya, materi kanggo dinten ayeuna nyaeta perkawis carita pondok. Naon ai carpon? Carpon teh nyaeta karangan sastra anu direka dina basa lancaran atawa prosa kalawan ukuranna pondok. Kunaon ukuranna pondok tiasa ditingali tina jumlah tokoh konflik anu aya dina carpon. Salah sejina tokoh dina cerita carpon kawatesanan mung saukur hiji atanapi dua tokoh gitu cekap. Enten satoko dua tokoh terus tiasa ngawangun hiji carita bahkan hiji oge tiasa eh, bu- tiasa ngawangun janten carita itu tina tokoh kedua konflik dina cerita pondok itu tunggal janten te kompleks janten nu gaduh konflik teh mung saukur palaku utamana hungkul janten eta nu nyababkeun kunaon carpon disebat eh, karangan karya sastra prosa anu ukuranna pondok. Selain salian ti tokoh sareng konflik tiasa ditingali oge tina jumlah kaca anu digunakan dina carpon itu kawatesanan dalapan dugi teu dalapan opat dugi ke 10 kaca nya biasa. Janten eta tiasa disebat pondok kanggo ukuran kaca jumlah kaca. Ah, kanggo istilah upami dina basa Sunda mah disebatna teh capon singgetan tina carita pondok upami dina basa Indonesia mah disebatna cerpen atanapi cerita pendek atawa dina basa Inggrisna urang sok nyebat short story cerita pendek nanging isi nama sami gitu-gitu kene nama anak hungkul dina sastra Indonesia sareng sastra Inggris si nama sami-sami kene salajengna dina carpon aya unsur nu ngawangun carpon aya dua nu kahiji nyaeta unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Naon nu kalebet unsur intrinsik teh naon wae wang tingali. Nu kahiji tema jejer anu janten dasar carita naon tema na atanapi jejerna dua palaku tokoh terus latar di mana iraha caritana lumangsung terus alur jalan caritana usir sawangan atanapi sudut pandang eh janten pangarang ningali tokoh utama tina sudut pandang jalmi kasabaraha terus kagenap amanat pesan ya pesan anu hoyong ditepikeun ku pangarang ka pamaca jadi dina carpon aya amanah nu tiasa dicandak ku pamaca salajengna unsur ekstrinsik ayeuna wae nu kahiji saha anu ngarangna urang kada nalungtik pamihoyong terang unsur ekstrinsik talungtik saha nu ngarangna lengan seukur apal nami ngaranna tingali background pendidikana kelahiranna di mana eta panginten mangaruhan nu kadua saha nu macapna panginten ieu mah nya khusus maksudnya cerita itu dikhususkan kanggo genre usia sabaraha gitu. Terus salajengna di mana dimuatna eta carpon dan tempat oke bisa mengaruhan karena masih carpon. Tuh perkawis unsur intrinsik sareng ekstrinsik ayeuna ciri-ciri carpon anu nyababkeun kunaon carpon disebut pondok cerita anu pondok teh iya ciri-cirina nu kahiji wangun karanganna pondok leres tadi wangunna pondok sapertos novel eh, sagala kawatesanan pamilih carpon mah
Kedua sifatnya naratif jeung fiktif. Pemilihan carpon jenis sifat caritana itu naratif nyaritakeun sareng eusina oge fiktif kadang tiasa nyandak tina atanapi tiasa dipatalikeun sareng dongeng jantan aya unsur pamohalana gitu hal anu teu asup akal gitu. Salajengna eusi kaharti ku akal atau realistis. Nah, upami sifat caritana naratif otomatis eusigna kaharti ku akal jeung realistis. Upami fiktifnya berarti lalawananana. Salajengna nyaritakeun hiji kajadian. Nah, tadi nu di awal ku kuring disebatkeun yen dina carpon mah konflikna tunggal hiji. Janten cekap nyaritakeun hiji kajadian. Kajadian atanapi konflik pelaku utamana hungkul gitu. Tunggal. Jumlah tokona kawatasanan tadi dipagian oge sami parantos didugikeun perkawis tokoh dina carpon mah kawatasanan lah bahkan hiji tokoh oge tiasa ngawangun hiji cerita carpon janten cekap ku hiji oge janten terbatas kawatasanan. Salajengna isi caritana numungkeun sikap positif anu macana tadi mungkin hubunganna sareng amanat janten diharapkeun saparantosna maca carpon si pamaca teh tiasa nyandak si hal-hal positif hal-hal nu sae tina carita eta nu antuk nama nu mudah-mudahan tiasa diterapkeun dina kahirupan sapopoe nu maca. Nah, ieu buku kumpulan carpon jeung pangarangan nu kungsi dileler hadiah rancage. Di antawisna tiasa ditingali aya pangrang Rusiana ieu pangrang kahot nya nu judul bukuna ieu Ninggang Jajaten Ninggang Kepasten tahun 1988 terus seueur saresna mah namun bisa dicatat sadayana. Salajengna mung sakitu nu tiasa kapihatur hapunten tina samudaya kalepatan. Eh, Tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.